hilangkeun nya ungdur maqola wala tandur manqola tingali mah cariosana lain tingali saha nu nyariosna mentak wayahna tapi teu di mana-mana wae oge insyaallah dari jeung dadakan oge pangaosan ibu-ibu mah acara ibu-ibu mah pasti rame laras teh ieu teh mun kerajaan teh dadakan nya tapi alhamdulillah di luar dugikeun ka sesama pahbil di lebot tepikeun ka Tikajong kana sampean saja teh subhanallah nya berarti ieu ciciren yen urang masih dicinta ka Kangjeng sallallahu alaihi wasallam. Salajengna anu kadua linggihna para ibu dia patempatan teh sok payunkeun rasa ikhlas. Ulah dugikeun ka urang cicing dina hiji tempat bari jeung burak giruk gegeremet dina hate. Gusti kesel ieu teh sayang balik. Margi naon? Nalika urang cicing di hiji tempat teu didasaran ku rasa kaikhlasan percuma. Hayatun nas birruh, hayatur ruh bil ilmi, hayatul ilmi bil amal, hayatul amal bil ikhlas. Nu kahiji ulah ningali saha nu nyariosna, anu kadua tingali punten, anu kadua tanamkeun dina diri urang ikhlas karena Allah. Hayatun nas birruh, hirupna nas teh hirupna jalmi teh kulantaran dina jasadna ngancik ruh. Sami jeung ibu linggih dia patempatan nalika teu ikhlas naon bentena jeung bangke. Tapi lamun ikhlas insyaallah bermanfaat. Hayatun nas birruh, hayatur ruh bil ilmi, hayatul ilmi bil amal. Ikhlas insyaallah. Ikhlas oge hiji hal anu bakal nyaangan urang dina lebet kakuburan terang teu di kakuburan poek. Emang kos pernah nyaba ka kuburan urang. Di antawisna dina kitab Nasoihul Ibad halaman hadir uninga kasadayana anu sifatna deukeut jantung urang nyaeta hormat sopan kanu janten ibu rama mentak para ibu sadayana anu aya keneh ibu ramana tingalian ku urang sadayana margi lampu nudakan nyaangan di lebet kakuburan urang nomor kadua teh wasani birrul walidain hade merek maweh kanu janten sepuh urang leres anu aya sepuhna bilih tetuang tingali tina katuanganana bilih teu tingali tina eueuteunana bilih teu sehat candak anu teu damang ka dokter. Margi sepuh urang jasana kalintang agung luar biasa. Leres soalna aya wantos jeung beja kolot indung jeung bapa ngurus anak 7 masih keneh kadugaeun tapi 7 anak teu kadugaeun nguruskeun indung jeung bapa na leres. Leres sok silih andelkeun ceuk nu panggedena ada aya nu kadua sapi nguruskeun emak mah. Ceuk anu kadua da aya nu kapiru. Padahal kolot mah nguruskeun budak 7 masih kana bisa ngabiayaan. Masih kana bisa anjeunna ngahirupan urang. Leres. Tapi anak 7 can kukuh bisa nguruskeun bapa jeung indung anu hiji. Sedangkan eta teh hade kanu jadi indung jeung bapa teh bakal nyaangan dina lebet kakuburan urang anu aya dina jantung urang.